Isuk-isuk beberes imah buritna tuluy mejeng bari ngahuapan si bontot. Hai assalamualaikum dulur sadayana, tangges isuk deui wae ieu teh nya besti. Nah aku tereh-tereh teuing ieu teh waktu teh masyaallah sapopoena teh kuatnan ngerelek wae. Aku teh bosen kitu Eni eta teh ngan gegero we gegero. Teu nya besti. Teu bosen ieu mah geus jadi tugas negara. Ngan uin mah anu dipikasieun teh anu lalajonna sieun bosen nempo uing gegero wae unggal poe. Beuda eta teh unggal poe teh sok aya we nu ngomong geuninganna. Heuh cenah ge resep ningali teh Eni anu sok gegero we unggal poe cenah beberes imah mari ngasuh budak. Heuh atuh syukur ari resep mah alhamdulillah. Hatur nuhun anu sok lalajo piti-piti urang. Ari jeung like doang oge geus mere support ka urang teh. Geuningan eta anu mere semangat teh nya ka urangna jadi ngieunnan wae video teh da kitu do sok ditonton alhamdulillah nge-like na alhamdulillah. Hatur nuhun pisan nya besti bari jeung seueur oge anu sabagianna nyingir sareng julid nih. Baelah anu julid mah jadikeun motivasi urang supaya leuwih semangat deui ngontenna. Bakating ku ngajebrak wae teh eta ke gegero jeung moekeun pakean teh anggeus we nya besti. Dahar heula we geus beurang ning ieu teh. Biasa we deungeunana oge menang meuli ieu mah besti tara masak. Beli endog buleud dibumbuan dengan jeung ayam kecap na mah jeung barudak. Jeung tambahanna eta teh jengkol diipiskeun besti jiga kiripik di bawang. Meunang nyieun bapana budak eta teh mending ngeunah sia besti. Dari tos capek mah dahar jeung naon wae ge ngeunah nya besti. Kan meni asa kurang eta teh henteu nyambel besti. Atuh da geus kaboro lapar ningan. Bae sakieu ge meni nikmat tuh hablem deui. Kotan seselewegan geuninganan eta mun dahar teh. Singkat cerita geus burit ieu teh nya besti geus mararandi dengan rek mang meulikeun bubur jeung si bontot. Hadena teh meulina deukeut nya besti henteu jauh. Bari leumpang jalan-jalan sore. Biasa we unggal poe ge kieu nya. Asal sore ge geus nyantai uing mah besti. Bari ngasuh budak, bari ngahuapan. Sabuat can dibere dahar ning eta teh dibere bubur we heula di burit teh. Daharna mah sok pareuting budak mah. Ayeuna mah nu leutik teh hararese daharna besti kurang pati segut nih. Kunaon meureunnan? Kudu dibeulikeun vitamin ieu mah besti ngarah gembul deui daharna. Geus heula nya sakitu besti dah.